lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahu lahum abwabus sama, bae dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Nauzubillah min. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cekena insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang. Janji maca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Ceknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Waduh, kumaha waduh deui. Insyaallah, ceknya lagi atuh. Sebab beusi janji ya teu maca, pan ieu buktina henteu kan. Emang maraca aja henteu. Atuh kaambeun ge pan lain deui. Atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi. Ieu mah pan bentek. Wah, ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi, bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu, bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah, mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah, aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus sholihat, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil.
urang berarti kan sada ya tuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan iman baik ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh hehehe dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kan zakat heuh kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu ulaika ashabul jannah surga geus murah jasa surga mah nu mantak lain ku amal asup ka surga mah lamun urang ngandelkeun ka surga amal isin atuh amal urang jang meuli surga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari nek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan na ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji dikan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qoboan Allah eta kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik oh masalah mun kieu mah saya ke salat geus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu servis ya 3 ke asar saya ke salat geus salat asar sabarakat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sia geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial bo budak tapi kan sholat emang aing mah bisa na kos kitu
cak Gusti Allah kayak kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang kitu Pak. Kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku khusyuk. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapak bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecela ka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeuleuh ku ngagengcelang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Batak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese. Masya Allah karim. Pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah. Sakitu bae. Salat kosok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husuk tapi aing kosok. Puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon deui fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ya we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Saeneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim ihtis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa
tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Terus tiga sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari. Ustad gitu bisa husu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saha bisa husu, jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Nyana kan lu bisa husu. Lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu. Nges bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk aya modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya. Cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus. Edan cincin di jero hate cincin. Aya cincinan. Digulak-gilak ku setan. Eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Oh, gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan. Ganti-ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin sholat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang kos gitu sholat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saeutik eta geser saeutik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah. Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan salat. Aduh. Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit ya geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sapatu. Jelema mah di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid dage make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui oh siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosok-gosok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udeng-udeng ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun absan mang mah kos gitu deh kuadet penting bae mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana
pantahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit dah henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit tah Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek dia aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun kita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Purgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratan kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jageut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat geus kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah
lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bunga di jero salat, malah urang mah keur bunga salat jadi henteu bunga. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ya menteu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji jual makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawa, metro, usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk pit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat, beres tah henteu salatna, khusyuk tah henteu salatna, wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa. Sukari rada garentet deui aing ye. Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang, hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban. Tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana, iya memperjuangkan agama, datang ke mana salatna khusyuk, datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah pan capetan jasa pan. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh iman deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna komo teu dibere mah. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek. Bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Sup Siti Fatimah panggil ku sahabatna saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu? Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula? Ai kitu nganaon? Rumah tangga lain. Soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah. Naon atuh?
kula maneuleuk budak tuh lumpatan ras ka diri aya gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mangarep-arep hayang budak deui cak cenah teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tak ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah bareng neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah parpar bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan itu dideuleuh batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceuri tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak masyaallah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageuleun ka TV teu daekeun masyaallah bahagia aya naonna dia budak
mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta za jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nari abah ayo ke masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ke masjid tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ke anak heulanan tuh kan anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fadbar bizati ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayanan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongot la nu qalifun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalolotor tuh teu ngeurang boh bararau kieu kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan kara kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu
urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru apa geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabung ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ke aing mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusul atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku ya kelek aduh sorangan anu bebersih urangnya sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ka tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge panurang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heula teu sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui keheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga oh nya sia langsung pengen teu cek dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cekna kasarorga kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngarang aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek teh kos kitu ih tolol eta si mang eta aing batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu
Penyakit ngunek-ngunek matu ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Ngunek-ngunek. Syirik dengkit nyidik teu aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur. Nu di luhur teh takabur ka nu abah. Akur bae di surga mah. Penyakit nikmat jasa di surga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokoknya mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Hikdu nanaon. Selalu rindu urang hayang kapanggih deui, ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengkit aya nanaon. Nikmat di surga mah. Di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun, ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading, ulah dicaritakeun, dibayangkeun cara BSD. Tak beueuna naonan, kadeuleuna doang ku urang indah, coba usah urang asup ka jero. WC geus teh dikrok-krok acan. Dia tilok dieusi pankunganna. Nararangleg dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan, nu ngeunah di alam dunia mah. Sakira bangunan kos itu di dunia mah nu nikmat. Cenah kelas 10 M sakira 10 M. Cenah aya anu 50 M. Nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. 3 intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya. Hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar. Dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai. Urang keur cicing di luhur, hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret. Cai nae ka luhur. Hayang cai naon, hayang cai susu aya, hayang cai arak aya, hayang cai naon bae tinggal tek cai datang. Tajri min tahtihal anhar. Ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh. Cai sing kerelek, kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar. Puyeng eta nu aya. Kadeuleuna cai eta kumata padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh. Sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar. Di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu, ti beteung ieu ka beteung. Jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui, jadi parawan deui, jadi parawan deui. Berubah-berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu, isuk kos makin kasep makin geulis, makin kasep makin geulis. Henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui, isuk lain deui, isuk lain deui. Ieulah maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh, mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngredit, titah diulang ngredit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun
sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauh asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah. Ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga. Bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul. Wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nyelap. Hai si Edi ka mana? Orang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu na ge tidak nurut ta budak. Coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Hih bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu banyak. Sakola ban bebeja nama ka guru. Heuh horengan teu asup-asup. Di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah bo bener. Ih anak abdi ya malaikat. Ya anak teh apa nama ieu mah neraka mah. Pangyabutkeun we teu bisa cak kene. Mah keblok kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempatnya tuh di anu tuh. Dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C napon di ditu. Semal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Dek. Oh. Ieu abah ieu. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan. Sia kunaon ieu? Bah tulungan. Keur ieu ge pan titah mondok, keur ieu kunaon balik malulu. Aja siapan sakola, pan teu beres. Saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah. Panas ya panas. Tuh, ieu dosana. Maling sepatu bae aduh. Aga satunya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia. Ente bisa bah minta dicepetkeun gitu. Jabal. Mana pananya di itu? Aya saya di itu di blok C nya ada di itu. Aduh, geus teu kadele banget nya nama. Sak mana heula gak jelek nya dibersihan heula lah. Jake ge moal ka mana ge ka sorga kene. Cak adina tuh heuh mah nganggeheng mak. Tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang. Sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam